Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galuh Nupang Ganteng di Selawi. Oke guys, di kesempatan malam hari ini saya akan memanggil fans dari Kang Deddy Mulyadi mengenai masalah kemarin tukang buah yang nendang yang nendang tempat buah. Bagaimana pendapat dia? Nah, kita datangkan narasumbernya. Kita sambut dia. Dayut Burayut. Masuk. Assalamualaikum pemirsa. Kumaha da Mang? Alhamdulillah saya. Pemirsa darah Mang teh. Nah, mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada, Darah Mang. daramang sarehat lahir sinarang batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan anu jauh, anu nuju ngarantau sing tariasa mudiknya. Amin. Tahun ayeuna mah gitu tah. Bas. Nya pokon mah sing sarehat lahir batina we lah nya, hapunten we sateu acana. Bilihna aya cariosan anu teu meurna. Anu matak ngarahitan kana mana hampura pisan. Jadi kumaha? Kumaha tuh? Kumaha naonna ieu teh? Jadi kumaha kasih sakamari teh? Oh, jadi ari menurut abdi mah nya jadi kieu nya. Masalah kamari anu tukang buah kitu nya. Tukang buah anu najong eta teh. Najongna teh Gerobak. lain gerobak, najong. Dagangan. Tilas ieu, tilas wadah buah gitu. Peti. Menurut abdi kitu nya. Oh, Nya salah we gitu. salah pisan. Nya salah gitu. Da sabenerna mah anu ngagas di heula teh lain Kang Deddy lain. Lain. Anjeunna. Kusaha teu narima kesal gitu nya. Ngalampiaskeun ka kesalan teh nyata najong. Peti. Eta peti wadah buah eta teh. Ceuk abdi mah kagok ari peti wadah buah mah tajong teh tiang listrik eta. Eta da hade kitu tah. Tiang telepon. Ya eta menurut pembawa acara kumaha? Tidak betul itu mah. Oh, tidak betul. Arogan, udah ngorama arogan. Oh, arogan. Ya udah dihenteu teu ge eta teh tempat jalan gitu nya. Nyanyi. Jalanna anu masyarakat gitu tah. Ayeuna di kahalangan gitu ku bangsa ning bubuahan gitu. Ya wajar we seorang pemimpin negor gitu. Nyanyi. Yang ingatan lah gitu. Soalnya kan eta teh peringatan nu kadua nya. Nya. Nu kadua nya tetep we ari saur abdi mah nya masyarakat kudu taat kana aturan. Ya kitu deui meureun ari seorang pemimpin ingatan mah wajar gitu tah. Harus. Nya ari ngagas saeutik mah nya wajar we da soalna awana anjeunna nu ngagas di heula gitu. Kan urang oge lamun moal motornya dibelajar gitu tah. Dibelajar mimiti mah sok aya ngabelajar deui gitu teh nya. Ngagas pokona mah. Ya adapun anjeunna ge kan wawartosnya ka Pak Gubernur ka Pak Wakil. Wakil. Pak UU. Nya Pak UU. Nya saur Pak Wakil oge kan sabar. Sabar. Tapi orang sabar da bener ari hirup mah kudu loba sabar. Biasana tina sabar mah sok sadar subur gitu tah. Subur. Subur teh anu nu kitu teh lain. Hah? Eta mah lain subur. Eta sayang subur eta mah tuh ye mana mah sok teu hafal gitu. Yang subur aduh. Ya pokok namanya urang mah selaku penonton atau selaku fans nah gitunya anu sok nonton video-video anjeunna nya ambil hikmahna we lah. Gitu dah. Kewajiban seorang pemimpin mah pan kitu. Ingatan terus kudunya akan leutik kudu tegas oge gitu henteu kudu marah mai wae dan marah mai oge kalau banget teh ngagarugu cenah kunaon eta teh make di videokeun cenah tanpa izin saya gitu nya nya ari pendapat abdi yeuh Pencemaran nama baik ari pendapat abdi mah nya teu nanaon teh jadi engke katinggalkan ke masyarakat umum bahwa tingkah kieu teh salah gitu nya mungkin hari masalah lebih lanjut nama mangga we lah mudah-mudahan mah
tina kejadian ieu singtong jadi manjang gitu nya. Ya. Jadikeun pelajaran lah heuh teu. Ya. Dan hirup mah enggak bagi diajar. Bener wae lain malaikat. Lain. Salah wae lain setan teu. Lain setan Setan. Heeh. Setan maksudnya aneh setan. Geus moal lila teh nya. Reka mana? Hah? Reka mana? Ieu kagok ya. Keur ngudud. Ngudut sok atuh lanjut. Bisi kaberangan imsak. Sok. Nyaanggeus atunya. Ayo. Kita soalnya kan tadi bayar lumayan lagi. Kurang iya sebenarnya. Anak kurang lah dia. Iya, kurang mundur. Oh, Baiklah. Oh my god. Oke guys, jadi barusan sudah mendengar cerita sedikit dari fans Kang Deddy Mulyadi yaitu Dayut Burayut, dan barusan dia sudah mengakhiri akhir perbincangan kita. Oke, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, digampangkan rezekinya, dan dibaradakeun gagaduhan anak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke nya, sing sarehat. Hampunten anu kasuhun, bilihna aya cariosan teu meunah nu matak ngaraheutan kana hate maraneh. Nu matak ngaraheutan kana mana hampura pisan. Abdi neda dihapunten galuh nu pangkasepna saalam dunya eueuh deui meunang ngetrukeun Bapak abdi kapungkur di juru bari jeung nyang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.